dihaleuangkeun pisahnya. Kang Darso. Oh, ku Kang Darso. Dadali manting mohon. Mohon. Dadali manting tipeting. Mohon. Mohon. Ras. Mohon. Mama Yati, Mama Nenti. Mohon. Ibu Nita Sujatna pas bisa pengalaman dipastikan Kang Gedi. Oh gitu. Nangge tadi abdi monitor. Mohon. Nangge apa? Streaming enggak? Oh streaming, mohon streaming Bang Enten. Yang banyak marana sebab. Mohon. Ibu Rosita sekarang Ciapinan Cilandak. Oh, Ibu Rosita, Ibu Fatma, mohon. Akumkum, mohon. Terus, mohon. Kanggo saha? Mbak Yani, mohon di pancorannya. Kang Amsori, anu dirangkas dengklok, mohon. Semohon, mohon. Pak Yanto Jampang Bogornya. Jampang Bogor, mohon Pak Yanto teh, mohon. Di Jampang Bogor, Aki Dahlan. Leres. Salam sehat silaturahimna Kang Dedi Kang De kasilana terus sareng dengar pencipta. Amin. Hatur nuhun. Mohon hatur nuhun. Wilujeng istirahat atau nanti menuju leson Bang Enten, mohon. Mohon. Bulan. Kemana neng izin kemana? Iya teh abi nuju ditolong. Sumohun ya teh. Mama tebi-tebi Kang Sep. Abah Asep bah kitu teu tah tebi-tebi abi puasa-puasa ge lengket kita lengket. Oh, da isi mah aya di dieu wae. Abi mah aya we eta mah ngadeugeutan Kang Dedi. Kulan. Pantuna atuh aya teh ye. Sok atuh pantun. Abah Asep pantun atuh sok. Ya atuh hati Abah. Sok ti Abah Asep pantun mohon. Mohon. Kurang tatarucingan deui. Oh, tatarucingan deui. Mangga sok tatarucingan. Hibur ka harga wargi lagi. Mohon sok tatarucingan aku mah eta. Kaji. Dangukeun ye. Mang, didangukeun. Di peserna teh henteu sareng. Tapi seetna teh sasarengan. Ngon eta di peserna henteu sareng tapi seetna henteu sasarengan. Alah naon eta bensin? Tahun eta. Beas. Langsung ya. Mangga, jawabannya naon? Mohon jawabna. Naon jawabanna teh? Tanggalan. Bener. Nya geuningannya. Jantan kumujeng tuh. Nya sok di batu eta mah gumujeng wae eta mah. Awet bujur. Oh, nanti. Kulan. Sok mangga. Bandungan ye. Mangga, sok mangga. Sebabkeun kalimat anu dibaca dikatuhu antara titik kenca kalimatna teh sami. Kang Dedi sareng hiji. Tikatuhu sareng tikenca kalimatna sami. Mohon. Katuhu kakenca. Mohon katuhu. Antara kenca. Kakenca kakatuhu. Mohon. Mohon naon? Jawaban katuhu kakenca sanes. Kumaha? Katuhu kakenca. Kalimatna. Kok. Kalimat anu dibaca dikatuhu atau titik kenca kalimatna sami. Naon eta? Sami ka. Kalimatna kumaha? Kalimatna ka lurus ka belokan. Naon atuh sok? Jawabannya naon atuh? Jawabanna sebabkeun kalimat anu dibaca dikatuhu antara titik kenca kalimatna sami nyaeta. Neta? Kasur ini rusak. Tapi bukan dibaca titik kenca dikatuhu kakenca. Oh, kasur ini rusak. Kasur ini rusak dibalikeun deui teh jadi kasur ini tetap rusak wae nya. Kitu. Oh, mohon. Aduh, meni teh bisaan nih mah Basep mah. Nu katilu sok, nu katilu naon tata tarucing.